Ayeuna misalkan hari ngobrol nama alus secara dohir maujudat nama kos menang rahmat. Naon ngobrol alus teh? Ngobrol tentang tauhid, ngobrol tentang kemakrifatan, ngobrol tentang hakikat, torekat hakikat. Tapi dur maghrib, sholat maghrib, tah eta tandana jami anu poe. Dah hasilna menang hakikat teh, hasilna menang hakikat teh tina pertingkahanana alusna syariat. Jawari kan syariat mah jawari. Naon disebut jawari? Anggota badan anu ngalaksanakeun. Contoh salat 5 waktu sunnah dijalankeun, puasa sunnah dijalankeun, tak ukuran kita eta jawari disebutna sabenerna mah eta syariat. Lamun teu ngalaksanakeun syariat moal menang hake, moal menang hake. Atuh alus kumaha? Urang memang sih setiap tujuan ge hayang nama pan anu dituju teh eusina. Tak eusina teh hakikat. Tapi lamun teu dibungkus ye seperti paket. Paket teh mah biasana kan bungkusna oge geus dibuka mah. Eusina geus katingali misalkan kadang-kadang dipikeun bungkusna teh. Tapi bungkusna ge ieu teh wajib kudu dialus, kudu dipupusti. Contohna syariat jalankeun sholat 5 waktu, jalankeun puasa Ramadan misalkan, tah eta ngamumule syariat. Da Kangjeng Rasul oge atuh ngamumule syariat. Eta teh pangkat Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah kuat teuing sholat sunnahna oge sampeana tepikeun ka bari. Berarti ngaran Kangjeng Rasul tingkatan makomna teh langkung ti wali. Naon sababna? Sabab Kangjeng Rasul mah tingkatanna ma'rifat sampurna teh Kangjeng Rasul. Tinggal Kangjeng Rasul. Kira-kira na aya bejana henteu Kangjeng Rasul anu ninggalkeun salat fardu ukuranna Nabi. Malahan mah dina kitab Ihya dijelaskeun sing saha jelema ya, sing saha jelema anu ngaku wali, anu ngaku para aulia tapi teu ngajalankeun syariat. Contoh ngajalankeun syariat teu ngalaksanakeun salat, teu ngalaksanakeun puasa Ramadan, teu ngalaksanakeun zakat. Lamun geus mampu teu ngalaksanakeun munggah haji, tah eta disebutna cenah geuningan hakikat nikung. Tah eta teh nyasarkeun ka pengikutna. Katakan tinggal Kangjeng Nabi, makom Kangjeng Nabi, pangkat Kangjeng Nabi utusan Allah kakasih Gusti Allah langkung makrifat ge sampurna. Kangjeng Nabi mah makrifat sampurna, tarekat sampurna, syariat oge Kangjeng Nabi teu ninggalkeun. Katakan saumpamana di zaman ayeuna ngobrol nama ngobrol makrifat, ngobrol nama ngobrol katauhidan, ngobrol nama ngobrol hakikat, tapi eta jalma teu ngalaksanakeun syariat sing kade ulah dituturkeun karena mengpar tina ajaran Kangjeng Nabi. Ngaran mengpar tina ajaran Kangjeng Nabi berarti lain disebut ahlus sunnah wal jamaah. Sedengkeun ieu kabeh teh pan 73 golongan umat Islam teh, Islam nu 73 golongan teh ngan salamet hiji nu mana ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah nuturkeun ucap tekad lampah Kangjeng Nabi dijalankeun, terus wal jamaah nuturkeun sahabat nu opat. Beja Sayyidina Abu Bakar Siddiq ninggalkeun salat beja. Sumawona Sayyidina Umar bin Khattab bejana ninggalkeun salat. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman teu aya bejana ninggalkeun salat.